Di mana-mana di dunia ini hanyalah uang yang dicari. Kesana sini sibuk sekali, selalu uang yang dicari. Uang, uang, uang. Sepatu. Tah, iya. Kurang hidang emang. Iya, otak nanu nol besar teh ieu. Yeh. Yo. Aing mah boga duit 100.000 udah leungit ya goblok teh. Pake ayeuna. Aku bagi duit aing mah jauh teuing. Aya ide. Urang nginjem heula ka si Romla. Bener. Urang nginjem ka si Romla bejana si Romla menang warisan. Kiraku aing teu diberi mah dibagi 100.000. Tidak. Goblok deh. Lupa aing mah. Potek lah unik lah. Di mana-mana di dunia ini hanyalah uang yang dicari. Kesana sini sibuk sekali, selalu uang yang dicari. Uang, uang, uang. Alah, uni sengit surgawi. Ih anjir bau demi Allah. Kumaha atunya da ari hirup mah ye. Tibang heheui jeung deudeuh. Ai keur heheui nya heheui, keur deudeuh nya deudeuh, keur seuri nya capek seuri, keur ceurik capek ceurik. Pokona mah aing mah ayeuna mah keur seuri, keur heheui. Loba duit tuh. Adi mana-mana adi dunia ini. Aduh menira rasaan teh tibang digeleberkeun sakali oge meni. Aduh. Siga angin surgawi teh selalu uang yang di. Aduh. Oh jangan murag dong. Nantinya ini ada kaum-kaum duafa anu tuh kan geus aya ambeul-ambeuna kaum-kaum duafa. Aduh aing mah bingung loba duit eueuh pangabutuh. Hari jadi orang kaya mah kudu loba dangdan. Tuh lipen oge kudu lipen mahal. Iya teh cilipen 17 juta. Tuh iya mah. Dibuka nage diputar ya. Tuh diputar. Oh ini teh keluar dulu. Aing mah sia. Cek. Gerak. Cici geula urang mana? Oh nyaing di dia wae kita tadi. Isi kabur. Cema. Ya, jeung teu. Ya, ilah Gusti. Gusti jeung make sagala mi kuat bau durukan. Bangus teh. Ngajankeun pusingnya ini po eta mah tah deuh. Ye, naon sih teh? Aing sok. Ayeuna naon teh? Aing. Naon sia delong we. Ih, sia lapar. Telepon heula kela. Aing sagala aya telepon, sagala aing mah. Halo? Sia. Meni sok delong tuh para rugus ya. Yo. Naon atuh sia meni pas di mana atuh bari nage sia? Aya bejana. Bejana naon? Nah, ceu warisan. Warisan. Aing warisan ti warisan meureun. Yo. Ini ke pasar tadi teh, Ceu. Ke pasar. Heueuh nek balanja meuli para manuk. Nya terus ya kurang ka dieu. Ka dieu mah paling tepan pas nyabak duit teh duitna leungit. Leungit. Ye, untung
langit. Antara rasa teh orang teh asa teu boga duit terasa teh tapi dicabak eueuh. Kuak teh balikan apa teh? Orang teh asa teu boga duit nya. Asa teu boga duit. Tapi pas teangan ku urang teh eueuh. Pas di teangan eueuh. Eueuh eta urang teu ngarti eta bisa gitu. Sia tas ngahakan bayawak. Sebutkan teu boga duitnya. Heuh dirampahan ge. Eta urang teh bener-bener lain teu inget duka di mana nundana urang tapi rasanya urang teu boga da rasaan teh. Nyamal aya atuh sia teh di teangan oge. Semua kurang hidang. Iya. Naon sok kuyak kieu we. Aya bejana. Ieu mah beja di batur. Beja ti batur. Tetangga lah. Batur tapi tetangga. Ieu kumaha sih teh? Batur nya. Batur itu bukan tetangga. Heeh. Tetangga itu bukan tetangga tah. Aing lieur ah. Kira Rek tuh. batur rek tetangga ah. Tetangga teh batur. Kan batur itu bukan tetangga. Itu ngomong ka Uwing. Heeh. Men, si Romlah menang warisan. Terus naon maksudna ka dieu? Pan Uwing teh rek meuli ka pasar, meuli ka rek meuli para manuk. Pan kusabab duitna teu boga, tapi Uwing leungitan duit teh. Heeh. Tah, nya aya mah ngaliwat ka dieu ka beneran urang nginjem. Pinjem naon? Syukur dibere dah. Itu bang duit 100.000 mah tuh warisan. Naonan. Sia mau giliran we ngunjam pinjem duit ka aing. Ye, apan dumuk. Ece nu keur menang warisan. Pena ku urang geus menang warisan kudu nginjem ka itu buka duit. Sia mah aneh ah. Sia kameramen saha? Kameramen si Ece. Nginjem duit ka aing. Si Ece na, Ka mana tuh ini teh? Ke Malaysia. Keur naon? Apan kulit tandur di ditu. Coba ya kulit tandur. Di Malaysia di ditu. Aisyah kumaha tuh di dieu? Ya we kabagian ngarit pan boga embe tilu deui lumayan. Embe sia diarit. Ya lain me batur. Goblok sia mah. Giliran eta segala make sepatu segala. Tas di mana tuh sia teh? Tadi teh aja urang mah sepatu tas di sawah. Tas di mana? Di sawah. Tas di sawah. Urang ngasih met biasa. Bisa ngasih mau pakai sepatu. Nah, Urang hidang emang nang. iya otakna nu nol besar teh ieu. Ye. Jadi urang teh kudu rapih ka mamana ge termasuk ka simet. Naon saben lamun urang make sepatu, make topi, make baju, si simet teh bener ka urang teh resepeun. Siapa meni bangga dipika cinta ku simut. Ya justru urang teh kan butuh simet ya. Butuh simut. Urang kudu make minyak, diminyakan. Diminyakan. Urang teh make minyak tanah tadi ge. Nyawa gitu ku aing deui cekreskeun eta sono. Make sepatu jadi urang teh supaya ketemu teh elegan di mata simet teh gitu. Di nyampeun ka urang pan urang teh bari kali nyampeun dengan nyokotan. Oh, jadi tebar pesona gitu. Nya atuh. Oh, jadi teu kudu bangga mamawa. Naon kitu serok teh ya. Eta mah jadul. Oh. Jadul aing mah simet kos kieu make sepatu. Menang simutna. Nyante. Emang goblok deh siapa dah. Ya, tong dibahas teh masalah simet mah. Da simet mah da diomong-omong kita anggar simet mah jadi embe moal. Hei, nyamoal atuh. Moal. Kecuali si Saong. Tuh, si Saong. Sama. Dipoe. Bisa Allah, bukan hidup ini tuh. Dah cek aing oge emang na oge. Aneh ya aing mah, tapi aing bingung sia, men. Yo, lain kunanaon aing teh nya. Aing teu nyun YouTube aing. Tak kumaha geuning YouTube ini uing teh bisa lalajo geuningan. Emang sih boga kota. Oh, nya henteu. Nya moal boga kota mah tutup moal bisa lajo. Biasa uing mah sok nyopet wipi, nyopet. Emang siapa bebongetan copet sarua tah, jeung dununganana. Tong sok itu, tong sok aing ngomong sok bener pisan nih. Kerakeun nih. Sia mah aing bingung tuh dah bingung. Bingung benar sih. Aing nu lajuna tuh sok tara tamat. Aing teh kan capek ngabaca wae teh. Aing mah salah nu lalajo mah eta mah kumaha urangna. Mau urangna. Kumaha urangna. Namun diri urang geus ngarasa goreng, eta berarti goreng tuh. Berarti aja ngarasa goreng gitu. Ih aing cuk batu cuk nu lajo cantik aing. Cuk nu lalajo teh. Heeh. Eta nu lalajo na lieur kunaon eta mabok. Obok kucubung jigana. Sia mah tidak ah. Geus kumaha ge da ayeuna mah ngomongan mah dipanjang-panjangnya panjang, di pondok-pondoknya pondok. Eta mah beuneunan tergantung urangna. Iya sih mah jiga eta wae di panjang-panjang Iya, panjang. Ceu. Di pondok-pondok. Iya, Ceu, ayeuna. Sok ngomong gitu. Dia boga abdas. Aku
mun boga abdas. Teu meunang. Ngomongkeun nu kitu Menang. batal. Batal. Ya, tapi lain men aing kamari ngadenge beja. Wah. Cepat. Wah. Aing di dieu. Di bijak gitu. Yo, cek beja cek batur ya, tatanggana yo. Tak batur teh boga tatangga tah. Tatanggana teh boga tatangga deui batur. Astagfirullahaladzim. Pok tadi di wae. Emang geus ku aing diomongkeun tadi. Punya mesa kali ewang liarna. Tah bebejak, ya sorry deh teh hidak. Ulah, sia teh meunang seuri aing anjing si samen heula ayeuna mah. Di tampol make ieu ya make. Non sieuna teh make umpak ya. Ya kunaon? Ieu umpak takolkeun eta. Yo, cenah beja sia ngajar enggosan di pamajikan. Eta mah isu. Hah? Isu eta mah. Ye, isu pageto. Isu teh bener. Biasa teh aing ngaranna seler bir. Duh, Ngomong teh kota belon lah. seberitis. Ngaranna seler britis. Sokit. Naon ngaranna naon? Selebritis. Siapa aneh tuh beda dulungan sia. Bos kituan. Ya, itu guruna. Jadi omongan hiji jadi dua, omongan dua jadi hiji. Ayeuna kita mun dua cokot jadi sabaraha? Oh, nya 15. Wah, geuning bisa. Nya tuh. Berarti eueuh tulus dibawa ka rumah sakit teh. Harus bak dek naon. Rumah sakit jiwa. Tidak aja mah. Aing meni mung waras kieu. Lain aing ngadenge cenah majar sia cenah peda tara di Salempak cenah ngadenge teh aing. Iya. Eta teh salah satu taktik. Nyaon teu? Taktik naon? Taktik ulah diselempak supaya ngagedean terus. Eta teh taktik. Kuat baheula kitu, yang tong make sempak, naon. Makana mana bakal kieu cenah mah teh urang mah geus tara ayeuna mah. Tara. Tara arek oge lamun sakali aya kepentingan ya. Ah, Bisi batur teh kumaha talian. geuning. Talian make rapia, beungeut tengah tukang. Tadi tukang, teh ka mana Gitu-gitu tadi gitu. Aduh goblok siapa men. Gitu. Jadi eta mah isu doang, isu. Onte. Itu sebenarnya mah. Lain pada aing kamari kok ningali sia di belah ditu tuh. Di mana? Jong itu jong panyanyi si aing Oh, jeung ningali. panyanyi? Oh. Eta mah heureuy. Hah? Heureuy eta mah heureuy. Oh, nya ulah sok harai heureuy santai men. Sia sak itu Heureuy, boga pamajikan heueuh kurang eling buku dae ka sia ah. Aing tong ngalarti. Bisa neangan mah nu ngora sia mah. Ya itu mengora itu lebih Ya. baik daripada mengkolot. Mengora lebih baik daripada mengkolot gitu. mengkolot. Berarti pemajikan sia lebih baik dari sia meureun. Jadi orang jadi mengejeuna kana. Oh, Mang Mojo. Asa mah teu balik ah. Oh, syukur aing teu mah aing. Nyantong syukur teuing, keun bae biasa wae biasa. Biasa. Urang mah teu perlu disyukuri, nu penting kehidupan urang disyukuri mah gitu. Oh, gitu. Yang gitu teuing tara mah sarua wae teu. Siapa yang ngalirkeun aing goblok ah? Tidak ah sia mah. Mun lieur pilagorin. Lu tuh cek. Naon? Duit eta. Ih, aing mah bangga aing jeung duit sabaraha? Terus Aing mah sia mah 100 mah kahiji dengekeun. Heeh. Sia mah nya pasti moal mayar. Kadua aing erakeun nagihna. Katilu aing teu puguh nagihna. Yo. Kaopat aing kagok nagihna sakitu mah. tapi beneran mun masalah kayak masalah mau mayar, Heeh. eta mah tergantung ka urang. Lamun niat urang nya mau mayar, Heeh. nya mau dibayar. Oh, jadi Kumaha niat urang nginjem jeung ka eueuh nya. Heeh. Urang niat mau mayar nya pasti mau dibayar. moalnya. Moal, kumaha urang mah eta mah. Dacan niat mayar mah ka aing. Moal. Mayar, we Oh, mayar. cok aing oge. Moal sia mah moal mayar aing mah. Yo. Ayeuna bulan sabaraha? Bulan dinya. Bulan mah hiji saya teh di mana-mana Nanti ge. mayar bulan 2 lah, tenang lah. Hah? Bulan 2 mayar lah. Bulan 2 mayar. Bulan 2 mayar. Janjinya Janji wing sok makanya bulan 2 lah. bener ya? Bener. Bulan 2 orang mesti ngabong pisan ke bulan 2. Tengah teu pokona bulan 2 kurang mayarnya. Heeh. Eh, 100.000. 100 we. Ya. Nah, itu panjang meuli eta unggulnya. Barang kadu teh urang teh kudu ngojek, biar aku lempang mah ngerakeun ku batur. Make sepatu, make topi, biar aku lempang. Jeung ngojekna heula. Cang ngerakeun murut eueuh harga dirian. Harga dirian mun najan barang barjing tos ngalasi mod ke. Biar aku lempang jeung make sepatu. Heeh. Terus kumaha? Nginjem deui. Sabaraha? Sarwakeun we jeung kieu sarwakeun. 100? Heeh, jeung ojek teh mah khusus. Jeung pan jeung eta unggul ieu mah jeung balanja ieu, naon sih balanja. Yang belanja eta parab. Parab bara manuk. Iya tuh. Bukan manuk pan buat truk itu manuk. 100 deui. Hmm. Oh. Nah,
Meureun urang teh da, urang teh ngaranna jelema nya. Heeh. Ceu, meureun di pasar teh pedaku urang batur jajan urang molongo we meureunan. Oh, Meureun kudu jajan. lapar meureun ke sia. Karunya meureunan. Oh, karunya. Di sabaraha deui nginjem deui? Nginjem deui mah 100 teh 100 aja jajan doang. 100 deui. Eta karek 200 bieu nya. 100, Di 100 deui. Iya, aing mah sia mah jadi 300 meureunan. Keun bae. Tuh, si mayar ah. Ya itu pokoknya bulan 2 mayarnya. Heeh. Tadi pasarnya kan urang teh sok kalau urang teh kan harus berbagi ya. Harus berbagi. Ya kan di pasar sok aya anu menta-menta teh ya. Wah, nya. Urang mah sok tegaan teh gitu teh. Ketegaan. Heeh, mari penjatan teu boga mun urang teh mun karunya tuh hayang mau hapura bu bisa bere. Sabaraha? Nya jeung bereun lah sabaraha we. Jeung bereun. 2000 mah hi. Ajeun 2000 ge lah kan bae. Ih, sia masuk ke 100 bank. lah, Hah? 2000 ting 100 we. 100? 100 deui karunya batur si loba teh nu mentana. Nya. Ya tuh aing mah sia mah ah. Jadi 400 nya sia hutang ka aing awas tah. Itu patus geus pas-pasan ya. Heeh. Mana orang balik itu aku balik di pasar tuh jeung pamajikan teu bawa mana teu mawa naon mah. Bener kudu mawa, bener kue teh Bisi naon. pasean ya. Heeh, mana paling oleh di pasar teh. Teu meulina naon cenah meureunan cek pamajikan teh. Sabaraha deui? 100 lah mojeunna. Mojeunna? 100. Moal kurang? Wah. Aing mah ya. Nah, Jadi 400 nya sia hutangna ka aing. 500. ya. Heeh. 500 tak kade. Heeh. Bukan mati cek, bukan make tengah-tengah cek. Heeh. Bulan 2 langsung dibayar kuing. Bulan 2 nya. Heeh. Ya. Nyanggeus aing mangkat heula nya. Man. Heeh. Nyanggeus nya. Tuh ini mangkat sarua. Oh, terus Salah mangkatna ieu iya ke penutupan kumaha kamera. Ngantong makan makan bareng atuh hiji-hiji. Sia we nu nutup ah. Mangkat mana tuh? Assalamualaikum. Man. Goblok sih goblok. Beleg gitu. Orang kesorangan. Kayak 500. Tuh ini tadi 2 juta mah goblok. Makanya bulan 2 cenah. Aing bulan mau aya 2, aing hiji wae bulan lagi. Aing mau mayar. No doblah. Aing balanja ieu. Tuh, cair. Wih. Di mana cuy orang euy? Sia sudah ada di harpun banget aing lagi. Iya. Ih, sia mah. Udah dari mana aja? Dari sana aing tadi si eta aing amplop si Samen. Amplop, naon cenah, naon. Biasa njem duit jeung eta mah. Jem duit. Jeung mah balangsak atuh ah uduhan. Eta cenah kumaha sistemna jem duit gitu. Ya, nginjem duit namanya teh jang itu, jang ieu, jang itu, jang 500.000 ka aing nginjem. 500.000. Heeh. Dibayarna ira cenah. Ya dibayarna mah omong-omong ke cenah ge 2 bulan, bulan 2 cenah. Bulan 2. Bulan 2. Arena bulan naon? Punya bulan aing bulan 12 ya kete tinggal sedeung deui yo. Arena bulan 12. Heeh, bulan hiji. Arena bulan 12 enak. Heeh. Emang aya bulan 12 gitu. Bulan Desember maksudnya teh. Desember. Heeh. Dari samen bayarna bulan? Bulan 2 cenah. Emang bulan sabar hiji kabehna? Punya bulan 2 mah bulan hijinya. Hiji, ari hiji kumaha sih? Sok tinggal di luhur, bulan sabar hiji, aku bulan aya 2, aya 12 nya aneh. Bulan haheunya. Euceul mah lieur digawean nih masok. Ya aing ditirpu. Ya atuh, nyaho sih samen mah pinter kodek. Ye, minta kodok ongkos eta mah. Saya mah kitu licik. Wah, aing katirpu meureun. Nyawayan, awe teh mah geus lebeg itu mah duit sabaraha? 500.000 aing. 500.000. Tadi mah ngacapra ka hiji urang tingali cenah tah. Hah? Mere cenah si Ece cenah. Mere? Ece sok hitung di duit tah tingali. Bener tuh 500.000. 500.000 tadi ku aing dihitung. Hitung heula duit na dompet eta. Sok, tadi sabaraha duit? Ampun teuing. Wah, tinggal 200.000 duit aing. Heuh, Ece tadi mere 500.000 teh. Eta 100-an sabaraha hiji ka ditu. Oh, duit aing tadi 10 juta. Ya heuh dibarengkeun ka 5 juta lain 500.000. Oh, goblok ya si amin ku aing. Oh, kumaha tuh aing tulungan ya aing. Ah, embu Ece teh mere ka urang. Ieu ku aing bere. Ah, bener. Ayeuna heula ka di DP. Ih, sok kudu DP-an we goblokna teh 100.000 we. Heuh, kan bae. Oh, mantep yo. Bantuan ayeuna. Bantuan aing. Oke, ieu dibayar moal ieu. Pantang mere aing. Bener nya. Tapi ka ditu teh kudu ya deui, kudu make tanaga. Capek meureun kudu nginum kena. Ye, boleh nginumnya. Ya kurang kene tuh sakieu mah meureun. Iya aing mah. 100.000 deui. 100.000. Ya kan tuh beda si Samen ah goblok anjing. Ucu mah kumaha sih? Semaah. Hai buruan tangan. Aya nya samena nya. Coba. Heuh sebah yuk. Hai ke mana? Ya, cenah ka mana?
Aing teh nyaon nuturkeun sia weh. Hah, kumaha sih cara bir abrok di mana? Si ditu. Oh, jangan di sana kan itu heula. Hayu. Oh, nampil kan itu.